Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng sim kuring anu samulkat dina acara Warta Sunda. Sim kuring bade ngadugikeun warta anu parantos dugi ka meja redaksi. Warta anu baris kasanggakeun nyaeta wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat paling rawan longsor. Ngasupan musim hujan, wilayah Kecamatan Cililin sarta sakurilingna rawan kana musibah longsor. Longsor ieu diantarana lumangsung di RT 2 RW 1 Desa Nanggerang, Kecamatan Cililin dina dinten Senin 6 November 2017 sonten. Kepala Bidang Pananggulangan Musibah di wewengkon Kabupaten Bandung Barat, Diki Maulana ngungkapkeun, yen longsor kasebat lumangsung di jalan panghubung di Kabupaten Bandung Barat sareng Kabupaten Bandung. Longsorna lumangsung ti handap jalan, ukituna henteu nutupan jalan. Janten akses jalan tiasa keneh dilewatan. Longsor menyebabkan sisi jalan amblas sajero 25 meter. Akses jalan sempat kehambat, nanging kiwari atos tiasa normal. Petugas BPBD masangkan aturan-aturan nepeling di tiap-tiap lokasi longsor. Diki nuturkeun, longsor lumangsung akibat hujan ageng anu ngirang di wewengkon Desa Nanggerang, Kecamatan Cililin. Kondisi tanah di lokasi longsor cekap labil, begituna teu kuat nahan gerusan cai hujan. Bencana alam longsor kasebat henteu dugi nyanda korban jiwa. Wargi di sekitaran lokasi longsor kedah tetep waspada, terutama di enggal tempat anu masih boga potensi longsor. Sabab curah hujan ayeuna masih ageng sarta tiasa micu longsor susulan. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina acara sami sejen. Sim kuring Anisa Umulkat, saja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.